mangga Bu. Kan orang geus ngomong tong nyebut orang ibu, tapi nyonya mun aya bapak maneh karek. Nya ngatos Bu. Nyonya. Bur panggilkeun teh. Bu, ieu di dia ya naon sih ngarawokan ngisuk. Bade nyohonkeun acis yang jajan sakola. Pan kamar terus dipasihan. Kan kamari mah teu seep. Ini boros iya teh mah. Buru atuh Bu. Yang makan sakola berang manten. Yang sok aya sareng ieu. Yo. Pulang. Aya naon, Bu? Iya si ibu bade masihan acis yang jajan. Aduh, Ira. Hampura nyonya, Ira teu sengaja. Hampura tinggal itu jadi kolot. Hampura nyonya, Ira teu sengaja. Oh, hampura. Bersihkan ieu. Bersihkan kabeh imah ieu. Tapi pan ayeuna Ira kudu angkat sakola. Urang teh paduli maneh rek sakola pan teu pokona beresan ieu imah sebagai hukuman maneh. Tapi pan ayeuna aya ulangan. Urang teh paduli pokona ieu beresan sapikeun ke Susah Bu, dia sayang ada bade angkat sekolah heula. nya tuh kalinya. Ya. Sakeun tah. Makan dalam barang oge sih bener tah. Ayo di ada ya. Kira kemarin pulang di mana? Idi. Emang orang paduli mainnya suka naik cungkir balik naon lulusan urang. Bodo amat kok. Os, sudah lewat. Hampura Rio Adel sedangkan buka asukan lantaina terus diempel. Jadi dia ayeuna nyareos tapi jalanna teu aya kade sia bumi teh aya jurigan. Rio hampura Ira teh kan capek ngepel. Hah? Capek? Kurang paduli dengan urusan orang karena kan eta kasalahan yang sorangan. Tapi naon? Minta ngelawan yang mana eno bidakeun ka ibu geura. Terserah Rio teu aya gunana ngomong ka jelema bolot. Bu. Naon sih tadi ibu kadang ribut-ribut. Ieu mah si Ira tadi nyarekan Rio gara-gara besok tadi bae nyalakeun ka Rio. Naon? Waniaran maneh ngapit anak urang. Henteu nyonya henteu. Henteu buruan aku. Hampura nyonya, hampura. Urang geus bosen ngadenge maneh hampura wae. Dasar anak pembawa sial. Hampura nyonya, hampura. Geus aya naon maneh gawean di pagawean imah. Buruan. Ira anjeun kenaon? Iya Pak, Ira mah rajin sampai daek ngajakeun pagawean di bumi padahal terus ibu larang. Tapi Ira mah rajin maksa aya ngagawean. Ira sakola kan? Terus teu Pak namanya ke Ira wae, ayeuna bapak iba heula we. Ibu terus nyiapkeun cairannya. Ayeuna mah geus mandi, tong bebeja masalah tadi ka bapak. Awas ya. Mohon nyonya. Juga itu. Turukeun ka dieu. Naon Adel? Pangeluskeun baju singka rapi, ada jeung gua bade angkat buruan. Beres Cah? Ya Adel. Ira aku masih, ieu baju meuni bolong kieu. Hampura Adel, Ira teu sengaja. Ibu, Aya naon nak? tingalikeun ibu ieu baju nepi ka bolong kieu baju Adel. Dasar anak tebuna. Hampura nyonya. Hampura geus bosan ngadeng hampura ti maneh. Mending maneh aya nama ka ti imah ieu. Tapi kan Ira rek ka mana? Kan Ira teu boga tempat ngeutet deui. Ka mana we? Di kolong jembatan ieu masih aya, nu penting maneh ayeuna mangkat imah ieu. Aya naon ieu ribut-ribut? Tadi Pak non Ira diusir ku nyonya. Aya Ira ka mana? Ira tadi menuju ke makam ibuna. Nah, tuh bade nyusul Ira. Ya Pak. Aya kudu ceuri. Kunaon Ira? Ira diusir ku ibu ti bumi bapak. Emang bener salah video jadi kusuk. Nya bapak salami ieu Ira sok disiksa jeung dinyeri ku ibu, tapi Ira diancem ulah sampai bapak nyawa masalah ieu. Jadi benar sakabeh teh. Terus ayeuna mah Ira ngiring sareng bapak wih urang suarkeun di bumi masalahna. Aku tidak
Iya kadi Nyai nampak. ternyata anjeun boga hati nu buruk diitikeun ku bapak bisa nyiksa anak kusir anak bapak. Itu bapak ibu saya pernah ngusir kemudian bisa si Ira. Nyapa bener anu diomongkeun di ibu Pak. Jadi dina enak makin makan tadi tuh. Enggak, tong bapak tong ngusir arurang bapak. Nyap Entong bapak tong mesin maranena gitu ge maranena keluarga urang. Entong bapak masih sekali kesempatan di jeung maranena ngubah sikapna. Namun bapak keukeun bade mesin maranena ira ge arek angkat di ieu. tingali ibu anak mulia bisa ngahampura marane. Hampura bapak, pura Ira, arurang janji bakal ngarubah sikap arurang hampura. Nyapa Ira Ya Ira terus